Jangan lupa like, komen, dan subscribe. La haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain bete keur ngadongeng pot. Ma bos, Cintailah cenah naon bete? Cintailah takdirmu walaupun terasa kejam gitu. Ya kumaha sok bahas kumaha teh. Bos kieu nya. Jam. Masalah kabeh. Oh, obatnya. Nu matak jadikeun urang teh hirup di alam dunya teh kan geus kabeh ge geus ditakdirkeun di lauhil mahfuz. Segala takdir teh nya keun kabeh manusia, kabeh makhluk beda-beda kan takdir. Kan aya nu teu narima kana irodat kodratna Allah, aya nu narima. Walaupun ada peurih. Nya bade urang paribasana geuningan ditinggalkeun nya kudu dipikanya urang. Ya bos. Oh benar. Bahaya. Ya. Tapi udah pun narimakeun, keun bae. Da kumaha deui da urang mah bisa ngalawan. Tah anu teu narima teh nyata ngalawan karena takdirna. Ngalawan karena beuki peurih karasana dapatnya. Heeh. Beuki urang ngalawan yang beuki ngeunah. Heeh. Beuki teu bogoh karasaan. Beuki kasiksa potnya. Beuki kasiksa dahar emu. Ya bener. Oh benar. Sare teh tibra. Cerik wae Bener. lewe urang lewe. Oh apa saya? Oh gitu potnya. Tapi hadapikeun bae terjal oge. Juk-juk we. Walaupun tang luka awak urang tapi da ujung-ujungnya bakal manggih urang jalan anu ngeunah. Tah urang teh nahbut dilelila ku Allah takdir urang teh. Ku sabab urang teu narima kana sagala anu geus ditakdirkeun ku Allah. Kalau kita duitna kuloba masalahna kabeh ge geus ditentukeun urang mah bisa ngabalikeun lintang itu bisa ngabalikeun saha Allah kumaha cara ngabalikeunana narima kana sagala anu tos ditentukeun ku Pangeran. Bener potnya. Heeh. Rata-rata urang sok ngeunah anjir goblok duit aing leungit jadah deui aing hana capek-capek gawe leungit eububu tah urang teh sok tara narima. Awas sababna ku sabab urang teh aya dina hati urang ngarasa memiliki eta nu aing. Ngerasa diri nu menang kuring gitu nya, lain ngerasa titipan lainnya. Padahal aya paribasa. Heeh. Urang sagala kalingitan teh lain ngarasa urang geus poho. Ieu nu leungit teh milik urang. Padahal nyawa sorangan ge can tatu milik urang. Heeh. Lain milik urang, nyawa ge milik Allah. Sok kana bayang lamun nya eta nyawa milik urang bisa nolak hijrah ieu. Bener potnya. Heeh. Era hijrah ieu mah nyawa kuring. Dan kuring gitu kan nya. Heeh. Hijrah mah bisa newak. Ku sabab nyawa oge titipan ti Allah na cek Allah kudu dicokot lewat hijrah ieu dicokot. Da kudu bogana. Ya. Jadi paribasana awak urang kita saha nu boga eueuh lain diri urang nu boga tapi hak Allah urang di kabeh kieu teh dibogana Allah lain urang. Kumaha cara narimakeun kana hate teh pot supaya tetap tenang najan cek nyeri ge. Nya urang kieu we diusik balikeun ka kabeh ku Pangeran. Urang digulang pergi ku Pangeran kan wayang mah kumaha dalang. Potnya. Ya bener. Cek dalang nongeng. Cek dalang gelut kumaha dalang. Dalang di desa pamimpinnya Allah. Dalang musik balikeun. Bener. Tah urang sok ngalawan karena musik balikeunana. Astagfirullahaladzim. Rumasa teh. Nya modelnya wayang. Aya kitu ana model Arjuna ngalawan dalang digalkeun mah ku dalang we. Nya. Nu ngomong dalang, gerakanna dalang. Tah urang teh sok ngalawan anu cicing urang teh teh sok ngalawan karena sagala anu diparentahkeun ku Allah. Ditakdirkeun ku Allah. Gitu men. Pot. Tak kumaha kan urang teh geuning teh bisa selesai ku ceuriknya. Ikhtiarnya. Ikhtiar teh saukur urang ngecup pacul lain. Doa ngarobah sikap kata ikhtiar. Ja urang mah cenah teh kabagian masalahna jadi ke eta teh eunteng keur urang sakar urang tong sigap kitu.
ku orang nempo nagis olab bener Nya bener pot. olab ya gitu padahal teh masalah olab komo Ceurik we gawena teh pot. da mau selesai ku ceurik lintang di urang ngabangkitkeun diri urang tuh bisa ngabangkitkeun lintang di diri urang sorangan kudu cara kumaha urang pek cek Allah menta ka kami KBG aya di kuring Bener pot. Heeh. cek kuring di rumah di takdir mana bisa dan kuring KBG takdir mah milik kuring Heeh. kuring nu bisa ngaromana ge lain jelema dipaksa-paksa dari eueuh mah urang kudu kumaha tah rata-rata manusia teh sok kakeunaan ku lobana nyekelan ku hawa nafsu jadi mah beres-beres Heeh pot heeh. ayo we ngagugulung ku hawa nafsu kakak capek nu ai hasil henteu dina hasil lagi moal jadi mata ngeunah kana diri urang nage malah jadikeun teu ngeunah kana hate naon aing euy nagih geus kieu ka batur dibari lagi teu ngeunah di hakana ku aing gitu Oh, bener. orang kada hate uap ingat itu euy dahar menang nyarekan menang ngahina marukan ngeunah kana batin walaupun secara fakta mah beres masalah tapi aya deui nu kalewat naon masalah rasa hate rek balik di ka awal teh geus teu bisa mata keningan urang teh pek nagih mah pek ieu mah tapi urang ingat urang boga adab jeung etika ya urang ge kan isana mah geus ditandukeun surat Al-Baqarah 28 genep lain nepi ka 284 28 genep Heeh. Nya nya. balik walau nafsan ila usaha ada Ya. kalau teh mari beban teh sesuai dengan kemampuan urang namun teh jadi mampu kusabab urang nyekel hawa nafsu lain ku keimanan lain dari makan Sok atuh Pak Oman curhat. Dina hate teh kumaha nu kateu ngeunah teh coba diajar. Sangan nyaho. Memangnya ari kange pribadi mah teu terlibat langsung gitunya ya tekan masalah ieu teh gitu. Tapi anu jadi kesedihnya nu ku diri pribadi gitu. Eta nempo keluarga, nempo anak, nempo terus nempo bapana indungan nepi ka kesediheun tah. Diri kuring teh ngarasa Ku kalakuan anakna misal kitu nya. Kalakuan anak mah diri kuring teh ngarasa kagagas. kagagas dia kan rasa Kudu kumaha meureun ka anak, ka anakna kudu kumaha ka kulawargana gitu mun pot. urang teh kan jeung rasa berarti ciri aya iman tapi urang teh ulah sampai ka iman diselimuti ku hawa nafsu Maksudna maksudnya kieu kan urang ceurik we hapan ada pikiran di pikiran teu Oh, kan hawa nafsu mah hayang kieu kan gitu kusabab imanna diliput ku hawa nafsu sok bukakeun hawa nafsuna nya urang geus buka iman rasa ieu nya udah berpikir kumaha pek tenangkeun jiwa urang tarimakeun ieu mah geus kabeh segala takdir ka urang ge kakeunaan kitu lain Heeh pot nya. ayeuna pek aromean diri urang mun urang aya nu ngelowong isian aya nu kakurangan tamalan kunaon tamalan dalam urang karikeun kira-kira mun urang salat can balik ke tamalan ku sunahna tamalan ku zikirna tamalan ku doa tamalan ku ikhtiarna jeung ikhtiar teh lain berarti urang kudu macul wae da sesuai jeung kasanggupan ya da urang ngasukur sare di mah curi-curucut haban wae urang teh cek alo teh narima Tidak bisa menyelesaikan masalah gitu nya. pek jalani hadapi da awal akhir bakal barosaneun Nya bener. kumaha kumaha cara sangkan urang siri sadarkeun nu boga hutangna jeung lagi Iya. sina sadar duanana ya dalam sadar duanana insyaallah aya hikmah di jerona ya jadi bener, urang betul. kadang-kadang kan nu urang geus bener nu nagihna nu ditagihna ngan anjing goblok kalau kana kitu wae na Oh, bener. nah sia diberi mah pedoman nu boga dosa teh nu Udah bakal dibayar atuh kitu nya. karena gua dibayar goblok cenah ini Oh. wah ini kadek sia kayak gitu aya cek nu lagi da abdi mah tugas geus cerita sabar rasa dari lakaan mah meureun ngegel Bener nya. tapi lamun duana saling hampuranya kuring teh Heeh. Bener teu pot nya. hayang mayar eueuh tumbuh doa duaan nya ayo urang ngadoa barengan yeuh gitu sugan we atuh mah isuk jeung gitu barang rezeki kade tong pohonnya bayar hutangna kan doa tinu nagih jeung anu katagih teh meureun bakal jadi sinkron dipiralkeun
lain dibebeja-bejakeun, lain digosipkeun. Eta mah moal nyelesikeun masalah tapi bakalan memperkeruh suasana masalah. Potnya. Babalek kena. Nya. Tumbuh ngagandung naon? Heueuh, teu ka kaler teu ka kidul. Teu ka kulon teu ka wetan. Jadi maksudnya kieu pot kus kesalahan seseorang tapi kabarerang sararea gitu. Deui teh Nya. takdirna. Takdir teh Naon nya. walaupun wujud urang teh beda-beda. Sok ayeuna di dinya jeung dulur sahiji teh awak. Henteu pot. Kenapa jadi sedih? Rasa Rasa hati. Dah hati mah bisa dipisahkan. Getih mah. Tapi kudu kumaha cenah urang carana. Getih urang ulah kakotoran. Kunaon kudu masalah eta malah bersihan urang sangkan ke kabawa bersih itu. Urang sing ngarobah. Potnya bener heeh. Masyad urang ngarobah. Cageun. Saiki mah geuing wae teh. Duit teh boga. Ini kira urang bangkitna. kue Ieu mah kalamun da kieu nungguan hartanya moal. udah ikhtiar ya Pak ya. Jadi urang teh tong eleh ku masalah ieu sok. Lain urang nepi ka urang nu sareurigna ri nu dipermasalahkeun kalah sareurik ya pot ya. Matak ci urang ge nya ieu. Doa mah tetep tong eureun dang kege timbal baju ka diri urang sorangan. Bener potnya. Jadi datangna eta kahadean teh doa hade teh dina teh dijabah ka batur ke diri urang kan teu rugi. Jadi ieu teh takdir teh keuna ka saha? Kabeh posikeun Bener keuna kuring oge. nya. Nya. Takdir pas esbon mah kada datang goblok teh di mana sih. Karek datang. Jam 8 kada. Langsung kena kopi. Ayo kabarnya hideung. Pak Cepot, saya ingin nanya, tapi hampura aja kalau salah pertanyaannya. Kebae dihampura mana mah ada hampuraeun. Kalau kita itu takdir ya, bicara soal takdir, kalau miskin atau kaya itu termasuk takdir bukan? Takdir bisa dirubah. Bener. Baca nasib. Nasib. Lamun urang ikhtiar geus bener geus bebeakan. Teu hasil keneh datanglah takdir. Tapi kan cek Allah ya takdirna hilmu orang bisa dirubah. Ya. Made orang takdirna ka surga jeung neraka kan ditakdirkeun. Cek Allah kabeh ka surga, bener teu? Tapi cek Allah kumaha maneh biar. Da Allah mah teu nitah kabeh ka neraka. Teu nitah si kana anu kitu mah rugi urang. Nya, bener Pak. Ke kadunya, tapi maneh wayahnya ke ka neraka teh kitu Allah mah. Billah. KBG anu diciptakeun ku kami asup surga naon sababna dilahirkeun dina beuteung sawege geus fitrah geus ngaku syahadat teh. Jadi berarti amun kitu mah anu nyiksa teh lain Allah, berarti diri orang sorangan. Eta bener. Cermat Pinter. walaupun teu balungna bener. Salah bola. Pokos aku pos. Buruh nanya ka urang ya. Bener. Nu ngamera ieu aja bener Jadi pot. Allah mah moal nyiksa. Da Allah mah lain tukang nyiksa. Nu nyiksa teh nyata ku amal urang ka urang. Bener potnya. Dalam urang bener mau disiksa. Gitu. Jadi nu nyiksa mah ieu diri urang soalna kelakuan urang soalna. Kalau mah sendiri jalan gitu nya. Kan? Ya Allah mah sendiri jalan. Allah makan geus bara pedoman, datangna para nabi keur saha? Kan keur mi eling jelema-jelema teu ariman. Durendana kumaha manehna? Nya. Lamun ku pikiran ku logika na bener, bakal beunang iman tapi lamun ku hawa nafsu mah beunang iman. Ta nu nyieun kasalahanna geura eling atuh da itu ngarukse kasararea Da bener. urang teu bisa ku kumaha. Nu bisa ngaling mah diri dan dirina sorangan. Tah geus kajadian kan jadikeun hikmah. Nya, bener. Tah ku datangna hikmah ieu lah ke Allah bakal datang ke pertolongan ti Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bener potnya. Wa ayyana sayadkhulun fi abwab. Kasimpulanana keur jelema nu boga salah kudu kumaha tah? Nu salah geura eling geura cager geura tobat ka Gusti. Da Allah mah teu nempo salah beneran nu penting aya rasa perasaan tobatna ka Gusti. Da Allah mah lautan hampura. Bener pot. Teu siga jelema. Jelema mah kahadean 1000 di kotoran sekali leungit kepercayaan. Bener pot bener. Tapi Allah mah hiji kahadean 1000 dosana tetep Allah mah nyaah.
Lain bedana Allah jeung jelema teh. Jelema mah kahadian 1000 leungit, Bos. Bukan gorengan sekali. Jadi percaya deui, tapi Allah mah tingali. Lautan hampuranya kalau Sakumaha orang jahat na jutaan kali kahadian sekali. Datang Allah mah gaduh gopuru rahim. Tah ayeuna keur jelema anu kabarerangna ieu teu boga masalah ka beunang ka masalah anu kudu kumaha urang tah. Sing sabar tawakal, sing ikhlas, da Allah mah moal milah-milah. Berarti urang ge bakal kabagian ngeunahna. Nya benernya. Alam ngeunahna teh. Ari urang masuk salah kalau ka urang nu carurik teh. Aya nu salahna kalau seseurian. Hah? Heeh. Kadunya geus terbalik, Bos. Bener, heeh. Nu bener jadi salah, nu salah jadi bener. Bener. Da ayeuna mah geus bariasa tukang tipu teh. Geus bariasa nu nyieun kelakuan goreng teh geus dianggap lumrah, tapi nu hade sakali di aneh-aneh. bener. Contohna pamimpin kan Oh, aneh cek batur mah teu biasa nemboke padahal cek hakikat iman mah bener tauhid mah. benernya. Mata geuningan ilmu tauhid luhur mah jarang diterima ku penduduk bumi. Oh, bener pot. Ya, Oh, disebut maka hati disebutan nyeleneh kadang-kadangnya. Oh. kecuali ku Allah diberi petunjuk zaman-zamanna diberi tauhid sarua bakal paham. Bener pot. Ya, jadi tingkatan lagi tong bakal nyalahkeun ka hiji jelema lamun can katampo bukti salahna. Mere pamimpin ayeuna cek anu goreng hate mah nanaonan euy dibalongkan. Dan naonan euy dikeun nyiksa rakyat leutik. Tinggali heula sampai akhir. Tong bakal nyalahkeun Manfaatnya katempoknya. mata ulah nyalahkeun hiji perkara lamun saacan beres eta masalah. Can beres perkara. Oh. Imah kakari ngalekat disalahkeun. Saya teh ka mananya. Pan ku sirik teh pot ku iri. Mata nu kitu mah maju-maju sama hirup oge. Oh, jelema nu sirik mah nya. Eta mah Ngan cenah jelema nu ngalakukeun bebeneran mah lurus we gitu kan. Gampang we, Bos. Heeh, Yang bener. penting orang tong sampai ka poho untang kanu maha agung zat anu maha kawasa ka. Oh, insyaallah, Eta mah insyaallah. utama. Mun urang lepas tina genggaman Gusti, lepas urang tina tali ka Gusti, cilaka. Nu penting Kasimpulanana pot. maksudna Pikeun yang harapan takdir nu matak nganyerikeun kana diri kudu kumaha? narima. Narima berikhtiar gitu nya. Biar sobar tawakal. Kan Allah teh bae sobar tawakal. Nya. Nu paling hese di antara kabeh nandakeun ikhlas dina hate. Eta mah hese ikhlas. Oh, pasrah ka Allah nanya bari ikhtiar. Eta ikhlas berat teh. Tah, lamun takdir nanti diberi kabeungharan kanikmatan kudu kumaha urang. Sing ingat, urang diberi kaluwihan ku Allah sing ingat bahwa eta teh tugas pan berat-berat ti Allah. Ya, kudu di jalan. Naon kabeungharan dijadikeun manfaat masyarakat pikeun barang. Alhamdulillah amin Gusti nya mudah-mudahan. Nuhun pot aduh alhamdulillahnya penjelasanana deui katarima ieu. Mubaran ka urang sararea nu keur dalam keadaan seperti ieu nya menghadapi masalah-masalah. Oh. Kabeh karunyaeun. Oh, ieu teh. Kamu si sepat. Nya tempoe beungeut na tempoe Si teh. sepat bariweuh. Heeh. Rek sare korejat deui. Heueuh nya. Bener pot. Da meureun kumaha deui. Tapi nya kumaha takdir nyangakeun ulah nya kumaha deui. Nya bener pot. Dan musik balikeun Gusti da Gusti mah boga rencana. Nya. Da Allah mau ngakieukeun ka urang mun teu ngangkat derajat asal sing sabarnya. Urang mah tong poho salatna we. Heeh, Tong ninggalkeun alhamdulillah. kewajiban urang ka Gustina. Namun urang dibari kariwah kieu kade ulah ninggalkeun Allah. Alhamdulillah insyaallah pot. Nuhun potnya. Alhamdulillah ya Sakitu rabbil bagian. alamin. Yang mudah-mudahan paham ya. Insyaallah mudah-mudahan Boleh heeh. ge catat paham euy. Belajar. Belajar. Da babari ngomong mah. Ngajalankeun hese teh. Da urang ngadoa babarengan mudah-mudahan urang gampang ngajalankeunna karena Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nuhun potnya. Amin gitu. Mangga eta babari beresan naon ieu tugas teh. Tugas masing-masing kudu Ya bener pot. Sakitu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.